Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina Al-Qur'an aya surat Al-Mutaffifin atanapi eta surat Al-Mutaffifin teh sok disebat surat At-Tatfif. Sadayana ayatna aya 36 ayat. Menurut kaul anu masyhur, pendapat anu masyhur, ieu surat Al-Mutaffifin teh kalebet surat Madaniyah. Kumargi Al-Qur'an teh suratna aya sabaraha surat? Aya 114 surat. Anu 114 surat ieu aya anu bangsa Makkiyah, surat bangsa Makkiyah, aya deui surat Al-Qur'an teh anu bangsa Madaniyah. Naon cenah ogenan ari anu disebat surat bangsa Makkiyah? Surat bangsa Makkiyah adalah surat-surat Al-Qur'an anu dilungsurkeun sateuacan Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah. Sebelum Nabi hijrah ka Madinah berarti Nabi mukimna atanapi calikna di mana? Di Mekkah. Nah, surat-surat Al-Qur'an anu lungsur sebelum Nabi hijrah ka Madinah disebatna teh surat Makkiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ciri-ciri surat Makkiyah biasa nama surat bangsa Makkiyah mah seseueurna teh ngajak kana beriman dan bertauhid. Naon cenah ciri surat Makkiyah mah? Biasana seseueurna ayat-ayatna teh ngajak kana beriman, ngajak kana bertauhid. Margi orang Mekkah teh harita seueur keneh anu teu iman. Eta surat Makkiyah. Sekilas info ieu mah. Nu kadua aya surat naon cenah? Madaniyah, bangsa Madaniyah. Naon pagojali ari anu disebat surat bangsa Madaniyah? Jawabanana nu disebat surat bangsa Madaniyah nyaeta surat-surat anu dilungsurkeun ka Kanjeng Rasul saatos Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah. Nah, cirina biasana surat-surat bangsa Madaniyah mah cirina teh biasana mah netelakeun hukum-hukum. Netelakeun hukum ieu hukumna haram. Eta biasana surat bangsa Madaniyah. Nah, geuning benten sabab di Madinah mah berkembang pesat ajaran agama Islam teh. Maka kulantaran seueur pemeluk agama Islam atuh teu kudu seueur ngajak-ngajak kana bertauhid kana beriman, langsung we seseueurna teh ngajelaskeun kana hukum-hukum Islam da geus arariman ieu. Da percuma ayeuna jelema anu teu iman
diajakan atau dipapatahan hukum Islamnya manfaat kumaha dan naon da teu iman. Nah kembali ke laptop gitu tanya nami teh dina Al-Qur'an teh aya surat Al-Mutaffifin atanapi ieu surat Al-Mutaffifin teh sok disebat surat At-Taffif. Ayat anu kahiji A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kahiji Wailul lil mutaffifin. Ayat 2 Alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun. Ayat 3 Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tos weh 3 ayat bisi panjang teuing. Ayat nu kahiji kumaha cenah? Wailul lil mutaffifin. Wailun well gitu tah cenah zaman ayeuna mah. Wailun naon cenah? Well, naon well teh? Ari well teh kalimatu adabin. Naon well teh cenah? Kalimatu adabin. Kedah terang bahasa Arab ieu mah. Lain well anu viral dina sosmed. Ieu mah wail bahasa Arab. Well teh adalah kalimat siksaan. Janten kahade bilih wel-welan ngamaksud ku bahasa Arab bari geus apal hartina. Wel-wel teh eta teh hartina teh cilaka we lah. Disiksa cilaka. Wel tehnya atawa wel teh wadin. Aw wadin atawa wadin. Naon wadin teh? Wadin teh naon? Jurang. Jurang teh jurang gitu. Ai jurang teh jurang. Pi jahannama dina neraka jahannam. Jadi well teh aya 2 hartina teh. Hiji well teh digunakeun kangge kalimat siksaan, kalimat cilaka. Nu kadua well teh hartina teh jurang dina neraka jahannam. Berarti ya bakal cilaka ieu jelema. Berarti bakal asup kana jurang neraka jahannam ieu jelema. Jelema nu kumaha? Lil mutaffifin. Naon lil mutaffifin teh? Well cilaka atawa jurang neraka jahanam. Lil mutaffifin eta teh pikeun jalma-jalma anu osok berbuat curang. Tuh. Janten mutaffifin jalmi anu sok berbuat curang ku Allah diancam. Jalma anu curang well cilaka. Jelema anu sok curang well bakal asup kana jurang neraka jahannam. Curang kumaha cenah ogenan pagojali di dieu? Curang teh naon? Ditafsiran dina ayat 2 sareng dina ayat 3. Saha anu curang anu bakal cilaka teh? Alladzina tegasna jalma tuh. Ida ketalu di mana-mana narima takran itu jalma-jalma alan nasi ti jalma-jalma sejen ala bimakna min matak logat nateh ti biasa nama ala teh kana logat nateh tapi
menurut ahli tafsir ala teh bimakna min matak alan nasi ti jalma yastaupuna sok nyumponan alias ngalewihan itu jalma ieu tafsiran al-mutaffifin jalma anu curang cek ayat 2. Naon tarjamahna lamun dijelaskeun mah kieu ya. Jalma-jalma anu curang anu ku Allah diancam bakal cilaka nyaeta jalma-jalma anu narima takaran ti batur ngeun narima takaranana teh osok ngalewihan narima takaran ti batur ngeun narima nateh osok ngalewihan berarti saha pembeli saha cenah pembeli anu meser. Jadi anu meser teh pembeli bahasa Indonesia na teh osok berbuat curang anu balanya teh eta teh. Kumaha curangna jelema anu balanya? Curangna teh dina naker atawa dina nimbang osok ngalewihan. Contoh cek pembeli teh cek anu balanya teh mang meser endog gitu tanya meser naon cenah hijian welah ngarababar ngitung sabaraha hijina endog teh ayeuna teh 2.500 cek si pembeli teh mang meser endog sabaraha seke mang cek anu ngajual teh nemal eta si anu meuli teh 10 seke ngeun hideung eta si pembeli teh naker sorangan teh nyokot sorangan 1 2 3 bari ngomong 4 5 10 cenah padahal mah anu ka 10 nama nyokot 2 siki gitu. Darmaji lamun ngadahar 5 ngaku hiji ta eta darmaji al-mutaffifin teh gitu. Tah eta teh namina jalmi nu kitu teh saur dina Al-Qur'an darmaji ngadahar 5 ngaku hiji teh al-mutaffifin. Bahkan aya di pasantren mah keun sanes ngabolekerkeun kagorengan pasantren ieu mah. Tapi terang-terangan gitu. Babaturan abdi mah urang cenah dieu da di pasantren mah aya istilah barang guru barang murid. Lamun guru boga barang tuangeun teh eta teh wani murid teh ka guruna teh ilmu na di arah dahareunana di arah gitu. Eta mah kacarioskeun guru teh gaduh wawarungan eta mah warung amal we beuneunan kitu tanya ditungwanana teh ku santrina cek eta tuluy aya nu balanya caritana mah da sok ngagorengan bala-bala gehu urang cenah tadi naon teh nyokot gehu 3 cenah teu diduitan tapi minta pulang cenah gitu. Ngaku eta teh gitu tah. Mayar henteu tapi minta tah nu kitu teh al-mutaffifin well nu kitu teh. Cilaka sakalo teh nu kitu. Tapi da ngaku. Tah eta jadi osok si pembeli teh osok curang dina takeran atawa si pembeli teh osok curang dina timbangan atawa si pembeli teh pembeli anu hideung kitu tanya osok curang dina meteran ukuran panjang
margi jual beli muamalah moal lepas tina 3 rupa. Hiji dina jual beli mah timbangan, nu kadua dina jual beli mah takaran atawa bilangannya, nu katilu dina jual beli mah ukuran panjang. So gerak meser beas timbangan, meser tempe takaran tadi hitung 1 2 3 non ngaranna teh sahiji tempe teh saeta gitu tah. Eta takaran. Meser kabel itu meteran ukuran panjang. Jadi dina muamalah jual beli butuh kana timbangan, butuh kana takaran, butuh kana ukuran panjang. Dina jual beli muamalah mah muamalnya jual beli eueuh nu 3 eta mal jadi jual beli na oge pasti jual beli mah aya anu 3 eta salah sahijina lamun teu dikilo teu ditimbang ditakar dikobok beas teh, lamun teu dikobok teu ditakar ditimbang dikilo kitu kan nya. Tah nu matak nya muamalah mah jual beli eta teh mika butuh kana timbangan, takaran sareng ukuran panjang. Eta al-mutaffifin cek tafsiran dina ayat kadua. Lanjut ayat katilu Bu Pak. Lanjut ayat katilu yang berbunyi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Wa idza kalu ari tadi mah iktalu dina ayat 2 mah, ari dina ayat 3 mah kalu. Naon bedana iktalu jeung kalu? Ari iktalu mah menerima takaran pembeli, ari kalu mah nakar kerbatur penjual gitu. Jadi anu termasuk al-mutaffifin, anu termasuk jalma anu curang nu bakal cilaka cek Allah bisa tisi pembeli, bisa tisi kumaha si penjual teh di mana-mana nakar hum kabatur awazanu atawang nimbang ngilo mun di urang mah nya hum kabatur yuh siruna osok ngurangan takaran, osok ngurangan timbangan. Si penjual eta mah cek si pembeli teh mang meser beas sabaraha kilo, 5 kilo di kilo na ku si penju ngilo na teh 4 kilo setengah bebeja mah 5 kilo. Nah itu si penjual namina teh penjual al-mutaffifin, penjual anu curang eta teh. Anu cek Allah bakal bakal naon cenah? Bakal celaka. Tah ieu teh surat al-mutaffifin teh kieu sasakala dilungsurkeunana teh. Nemege Rasul sasaah tes aya nu nafsirkeun sak jam, nemege Rasul dugi sak jam di Madinah tos lungsur surat al-mutaffifin. Naon sababna? Sabab sebelum Rasul ka Madinah mah orang-orang Madinah teh kitu jual beulina teh Bu. Lamun penjual darmaji ngadahar 5 ngaku hiji. Lamun pembeli katanya darmaji ngadahar 5 ngaku hiji. Lamun penjual curang dina naker jeung dina ngilo teh bebeja mah 6 kilo padahal mah 5 kilo setengah gitu. Orang-orang Madinah teh seseueurna teh kitu cenah. Maka Rasul teh ku Allah dibimbing dipasihan wahyu surat al-mutaffifin supaya ngomean kebiasaan-kebiasaan awon orang Madinah. Nah,
saatos lungsur surat Al-Mutaffifin cenah, maka orang-orang Madinah teh termasuk anu pangsae-saena jalmi dina nimbang jeung dina nakeran cenah. Mun ngilo teh sok rajeun bilang kungan eta teh cenah kitu nya kitu deui si pembeli eta teh ulah hayo sarakah kasih naon teh kasih penjual teh tamahan deui atuh henteu kitu sami si penjual teh nu penting mah ngomong 5 kilo aya 5 kilo kitu minimalna atuh langkung meureun silih ridokeun tah eta teh saatos lungsur surat Al-Mutaffifin mah di Madinah teh janten termasuk orang-orang anu pangsaena nimbang sinarang dina naker cenah. Nah, kumaha ari jalma Al-Mutaffifin, jalmi anu curang dina ngilo, dina nimbang atawa dina naker, eta teh hukumna kumaha? Hukumna teh haram. Doraka hukumna teh lamun si pembeli curang berarti si pembeli teh ngadahar barang haram anu leuwih di si penjual. Mohonnya lamun si penjual curang berarti si penjual teh ngadahar atawa ngagunakeun artos anu leuwih di si pembeli. Ta eta nu haram. Lamun teh mah gawena teh hayo kitu, hayo we kitu dina ngajual curang ngajualna, dina meuli curang meulina, maka lamun pagaweanana hayo ngalanggengkeun kitu eta teh jalmi termasuk jalmi anu ngalaksanakeun kabair cenah. Kabair teh dosa gede lamun hayo mah. Kumaha cenah bisa tobat jalma anu kitu? Tiasa. Jalma anu curang dina ngilo, dina nimbang, dina naker boh keur ngajual atawa keur meser, tiasa tobat? Tiasa. Carana tobat teh seperti biasa. Syarat tobat mah hiji kudu nalang sa, nu kadua kudu nyabut tina eta doraka, nu katilu ngajam moal ngalaksanakeun eta doraka, tah nu kaopatna nyuhunkeun dihalalkeun anu dicurangi ku urangna. Lamun urang curang dina barang peser bareto teh atawa kamari teh kuring teh meuli teh 5 kilo ka anjeun teh ku kuring ngilona dileuwihan ku kuring teh curang atuh kuring teh hampuranya. Kumaha cek si penjual okeun atuh dihampura ngan ulah sakali-kali deui. Nah, ku bahasa kitu teu kudu ngagantian leuwihna. Da geus dihampura. Kumaha cek si penjual teh? Alah gantian. Wayahna lamun hayang ditarima tobat kedah digantian. Tobatna ditangguhkan. Lamun teh mah can bisa mayar eta lebihna. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana aya hadis sahih khomsun bi khomsin an masih keneh bertalian sinareng ancaman pikeun jalma-jalma anu curang. Khomsun ari 5 bi khomsin eta ku 5 deui. Lamun aya anu 5 ieu maka Allah bakal mere 5 anu sejen. Mana pagojali 5 nu ieu teh? Hiji, mana kosol ahda qaumun illa sallatallahu alaihim aduwahum, yang artinya tepati-pati hiji kaum ngurangan kana janji kecuali eta kaum teh bakal dikuasai ku musuhna. Sakali deui, lamun hiji kaum hayo ngurangan kana janji
maka eta kaum bakal dikuasai ku saha cenah? Dikuasai ku musuh. Nah, terang ngurangan janji, nya ngurangan janji henteu pas gitu tahnya ngurangan teh. Tapi naon? Nya teu pas dikurangan janji teh 7 kalah ka 4. Berarti ngurangan kana naon? Kana janji. Di mana-mana eta kaum loba anu ingkar janji we lah meureunanya mun cek bahasa ieu nama. Maka eta si kaum teh bakal dipimpin tapi pamimpinna teh musuh eta kaum. Rajeun teh pamimpin musuh, ari musuh bakal nyaah atawa bakal keheul? Bakal keheul. Nah eta hukuman ti Allah pikeun kaum-kaum anu osok ingkar janji. Bakal naon mun ingkar janji teh? Dipimpin, dikuasai ku musuh, ku anu keheul ka urang. Ruksak atuh urang teh, da urang teh teu boga kekuasaan. Ari urang anu dikuasai na, anu dipimpina, dipika keheul ku pimpinan teh, ripuh atuh urang teh. Hiji tah, namanya teh 5-nya. Nu kadua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa pasha pihimul pakru. Aya si pasa di dieu nya, lain sungan teh pasa ungu. Illa pasha pihimul pakru. Yang artinya tepati-pati hiji kaum ngahukuman ku hukum salian ti Allah kecuali di eta kaum bakal dilanda ku kapakiran. Janten di mana-mana masyarakat, di mana-mana suatu komunitas ngalaksanakeun hukum tapi lain hukum Allah, maka eta komunitas, eta masyarakat ku Allah bakal dilanda kapakiran. Pakir we hayo. Padahal mah bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah, tapi aneh pakir we. Sing horeng mana horeng, eta kaum, eta komunitas, eta masyarakat ngajalankeun hukum tapi lain hukum Allah. Tanu matak kedah kemba pajin bisar'i, naon bae padamelan, naon bae ucapan, naon bae kareteg dina hate kedah ditimbang-timbang ku hukum syara, ku hukum Allah. Moal apal kana hukum Allah lamun henteu ngaji, gara-gara teu ngaji teu apal we hukum Allah teh. Kulantaran teu apal hukum Allah atuh laku teh, ucapan teh, kareteg hate teh teu sesuai jeung hukum Allah, pantes pakir we. Najan duitna loba, najan imahna agreng, najan mobilna alus jeung mulus, pakir we aneh. Tapi nyata gitu. Hiji, teh 2, tanya 3. Naon cenah nu katilu? Wa ma doharot pihimul pahisatu illa pasha pihimul maut, pihimul maut. Tepati-pati di hiji kaum dohir perjinahan kecuali di eta kaum teh bakal loba anu mararaot cenah. Jadi lamun suatu masyarakat, suatu komunitas loba anu ngalaksanakeun perjinahan, maka Allah bakal maparinan adab, bakal loba anu mararaot. Naudzubillahi min dalik. 3, 4. Wala toppapul kaila illa muniun nabata wa ukhidu bisinini minal kohti. Yang artinya tepati-pati hiji kaum berbuat curang, semodel nu namanya dibahas gitunya dina surat Al-Mutaffifin,
curang dina nimbang, curang dina ngilo, maka eta kaum ku Allah bakal ditahan tina jajadianana, tina tumbuh-tumbuhan nana. Talamun seueur anu curang boh penjual atawa pembeli, maka pepelakanana ku Allah moal dijadikeun rajeun jadi kalah karugi, rajeun jadi beak ku hama. Misalna rajeun jadi kalah ka kaduruk, loba we. Tuluy lamun hayoh we curang dina ngajual jeung curang dina meuli, Allah Subhanahu wa taala bakal nyiksa ku paceklik mang pirang-pirang tahun, ripuh we ekonomi teh. Sabab loba anu berbuat curang dina ngajual atawa dina membeli. Nauzubillahi min dzalik. Nu terakhir nomor kalima, wala manauz zakata illa hubisa anhumul qatru, yang artinya tepati-pati hiji kaum, hiji komunitas teu ngaluarkeun zakat padahal geus mampu zakat, kecuali Allah bakal nahan turun hujan anu matak balangsak hese cai. Janten lamun urang tos nisab zakat, tos mampu zakat tapi teu masihkeun zakat ka anu berhakna, maka Allah bakal nahan turun hujan. Nah eta 5 siksaan nuku Allah bakal dipasihkeun. Hiji, lamun inkar janji bakal naon cenah ku Allah teh, bakal dipimpin dikuasai ku anu ngamusuhan ka urang. 2, lamun naon, lamun tingkah kalakuan ucapan jeung kareteg hate teu make hukum Allah, Allah bakal naon, bakal mere kapakiran. Nu katilu, lamun loba perjinahan maka bakal loba anu maot. Nu kaopat, lamun curang dina ngajual atawa dina meuli, Allah bakal nahan jadi pepelakan, Allah bakal mang tahun paceklik. Nu terakhir, lamun tara wae zakat padahal tos nisab, tos mampu, Allah bakal nahan nurunkeun hujan. Tah mudah-mudahan urang sadayana sabada nguping ieu dawuhan Allah, sabada